Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Abdi Syarul Sadafa di kelas PS5. Jadi di sini teh Abdi ngejelaskan materi ngeunaan novel. Jadi teh novel nyaita cerita rekaan anu dikarang dina wangun basa lancaran tu galur caritana ngaran cabang. Jadi teh ciri novel teh ada opat. Yang pertama eh, palakuna loba yang artinya teh palakunya teh banyak. Yang kedua atarna laluasa, atarnya teh luas. Jadi yang ketilu alurna panjang, alurnya teh panjang. Keopat caritane ngaceritakeun kahirupan sapopoe yang artinya menceritakan kehidupan sehari-hari. Jadi teh unsur novel teh aya genep, aya tema, palaku, galur, latar, sesawangan jeung amanat. Bedana novel carpon jeung dongeng, jadi teh novel nyaita ngejelaskeun kahirupan sapopoe. Jadi teh novel teh bentukna buku. Sedangkan carpon nyaita carita pondok atau karya sastra Sunda dina ngomong basa lancaran palakuna kawatesan jalma bungkul bentukna teh kumpulan lembaran. Nah, jeung dongeng nyaita carita anu palakuna sasatawan tumbuhan jeung jalma hungkul ngagunakeun unsur pamuhalan pangarang teh anonim. Wae pedaran materi ngeunaan novel kira langkung nyuhunkeun dihampunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.